Sengalana geuningan anda teh deui teu bawa bedogna geuning teh kudu kumaha tuh ari geus ieu Kalah ditempoan pan ieu teh cau ti tah di ala. Gerak ala bawa ka imah heg peuyeum jadi kadaangan digoreng. Ditempoan udah mal murag ku sorangan. kudu dipikir heula atuh sia teh nitah teh pikir Heuh naon make kudu dipikir. kudu jelas ting kumaha otakna aing mah teu kaharti maneh teh di Heuh jero naon, sirah atuh teh akang naonan ngomong sih kitu. di jero sirah maneh teh Heuh naon? pan eueuh alat nangkek di ala kumaha sia teh peso-peso acan poho deui teh dibawa bedogna ge Ih, aing ada teu salah nih tah mah. Da ti kamari ge dititah akang berarti nu poholin urang nu salah. pan aing ge poho kudu kumaha tuh ai poho mah da di Gegelan sekalian bawa kayaknya. salah kita buat gitu-gitu teuing ari maneh aku naon Nah atuh make poho pan itu butuh meureun urang bawa ka imah kitu Kang heg urang peuyeum geus puguh ngeus asak mah di dahar digoreng ngeunah jadi kadaangan. lieur ah jeung otak itu mah Heh, lieur aing mah jeung otak itu mah lieur arek ka mana? nya mah entong dah geus moal euceuk da dituluykeun ge gawe jeung maneh mah Wah, aing ngasoream. Jo tuh balik heula cokot bedogna. Araremung teuing da jauh. Kumaneh atuh jig cokot bedogna? Kayak kurang pang nuarkeun. Isukan deui atuh gampang sia teh. Kudu ayeuna ngalecek. Lain mah biasa kalian akang make poho. Oh, ai poho mah teu kudu naha atuh sia teh. Asa ku banget pohoan, mal dititah naon poho, hoream, isukan kayak Ada apa sih di dalam otak kamu itu, di pikiran kamu itu? Selalu bikin pusing gue. Kenapa sih lu? Kok begitu melulu? Banget. Aing mah. Teuing aing ge teuing. Isukan lah tuh sia teh gampang. Namun banget teuing ari maneh. Kuku we. Teu kaharti eta dina otakna aya naonan eta tah. Kan kana pipas seakeun we aing mah. Aing mah da. Ngapoe lamun dititah naon titah dibawa bedog ti kamari cek aing oge bawa. Entah ngawaro pannya holo baalaeun meureun di kebon tak saheran banget kedul. Ke heula engke isukan, engke deui isukan deui. Kumaha ari akang?